Assalamualaikum. Beda deui jeung lamun make aturan thariqah. Lamun make aturan thariqah mah pan aya aturanana mimiti ngurangan dahar jeung nginum. Kabla dituna engke teu dahar teu nginum. Engke bisa sapoe sapeting, dua poe dua peting, tilu poe tilu peting. Datang ka engke dibere aturanana 40 poe 40 peting. Ngan eta geus di luar aturan-aturan syariat. Mantak ditentang ge ku sebahagian ajaran-ajaran sufi teh kos kitu. Ngan can nyaho ieu teh ya ndek ngembalikeun jati diri supaya murni suci. Lamun Kangjeng Nabi diciptakeun memang ku Gusti Allah tina nur teu dahar teu nginum ge kuat. Nah kuari pangkat model urang manusia biasa hayang seperti Nabi moal bisa ngan mensucikan diri dengan cara tersendiri aya ngan kudu dikhususkeun jelema-jelemana teu meunang di oven mentek nyaritakeun tarekat kitu naon kitu ngaranna mikeun tarekat teu meunang gambarangan ka setiap jelema cara kuari dibuka ilmu torekat gang semedi banyak itu ilmu torekat bae ilmu piwalian teu meunang sambarangan jelemana di deuleuh geus datang ka mana syariatna jeung siap teu ninggalkeun dunia ieu teh deuk ninggalkeun dunia menyai mah ahli torekat boga HP-na ge 3 heran aing mah torekat sih boga HP pan kudu ninggalkeun dunia. Mentek dipraktekeun apan salat ge beda ke ahli tarekat nu asli mah. Urang lamun baru syariat mah salat teh neuleukeunana teh ka tempat sujud. Tapi pan tarekat mah lain deui neuleukeun irung, neuleukeun beteng, neuleukeun bobogaan. Lempeng ka jempol. Allahu Akbar. Ulah make sejak kaulah salat tama syariat ngaran. Lamun urang masih sejak kene berarti urang aya di ruang lingkup syariat zahir tama geus atuh lamun urang salat zahir mangke reungit ge karasa aya nu liwat ge urang di sisi masjid gadeuleu ngagitekna mantep cek urang Lampung gajen kokoma ge putih gede adat atuh emang urangna di makom syariat atuh zahir pan syariat mah Fakum bizahir walah takum bisarair zahir tamata geus atuh aya di maqam zahir ateul karasa reungit karasa dedengean kanyawan emang urangna aya di ruang lingkup eta tapi lamun urangna pindah tidinya pindah ku harima pindah teh hese rasa mantak beda engke sarena ge lamun sare urang make syariat mah disunahkeun ku Kangjeng Nabi teh ngigir urangna di dieu mah daerah urang mah berarti sirah urang aya belah kaler yeuna dikieukeun teh gue ngahareup ka ditu ka kulon ka kiblat berarti ngabayangkeun bahwa urang teh di jero kuburan kitu kapan syariat dititahna kitu bae aya lain kitu aya khusus Kangjeng Nabi mentak teu kahartieun ku Muhammadiyah jeung Persis sebabnya nama teu pernah mendalami eta aya khusus ke sarena ge lain deui ari ahli tarekat mah kumaha biasa bae lempeng sukuna ka ditu ka kulon sirahna aya di wetan di daerah urang malantaran Baitullah di ditu janjel yeuna saeti yeuna ka dieu sidakep neuleuna ka dieu ka irung ka dieu lempeng suku ge di talian abehna rarangtung kudu dideuleukeun tungtung jempol bari napas kaluhuru Allahu geus ngabayangkeun ieu teh paeh teh aing teh geus lain nonton TV atuh ngabayangkeun lain tahun baruan nyekel petas jeung petasan nu geus kieu lempeng lurus aya babacaanna khusus pasrah diri ka Gusti Allah mantak impianana nu kos kitu mah impian langsung ti Gusti Allah geus bersih mandi teh wudu teh tuh jadi beda anu teh ieu keur carita
ulah sok nandakeun jeung nyebutkeun torekat ka anu sok zikir isin lantaran torekat mah piwalieun deuk ninggalkeun dunya manya barang norekat teu wauh jeung jelema barang norekat hajus hasem barang norekat kos kitu amat teu nyaho berarti kana aturan-aturanna biasa bae engke namun geus jadina torekat mah eueuh nu dipeke ka sieun hiji iwal Allah anu dijalankeunana secara zahir syariat nyaritakeun wudu nyaritakeun salat puasa ari dararaek mah ari henteu nya nama emang geus ka Allah bae geus salatna ge ngeunaheun nya nama tadu disebut lazat salat teh eta tah jiwana geus ka Allah bae geus masih kena boga perasaan salat sorangan salat teh aing usolli sejak kaula salat eta teh pikir teh moal aya ngeunaheun salat datang ka modar ge kos kitu datang ka paeh biasa-biasa bae salat sebab naon ngarasa dirina nu salat ari ahli tarekat tugas jadi mah pan henteu boga rasa diri nu salat teh naon atuh atuh teh mah geus kos kitu bae teh mah geus pokon kanikmatan tersendiri Allahu akbar eta teh pindah tah eta pindah na tina syariat kana hakikat katempo geus alam-alam katempo teh lain katempo kumaha aya di alam hakikat sagala rupa teh geus ku Allah sagala rupa Allah etalah jati diri manusia teh kos kitu sakumaha Kangjeng Nabi ngan Kangjeng Nabi nyaritakeunana teh khusus sebab dititah dakwah teh syariat mentak teu meunang tak kos karar itu mah teu meunang lamun aya anu ngembangkeun kos kitu kemudian nyana ngajelaskeun cara diurang Syekh Siti Jenar dibunuh cara di Irak Ki Halaj dibunuh bae lantaran naon sasar kudu kumaha teu dirahasiakeun jak kabeh ge engke perasaan teh kos kitu bae Syekh Syarif Hidayatullah Maulana Hasanuddin Syekh Maulana Yusuf termasuk Ki Asnawi Caringin Syekh Abdul Karim terus ahli-ahli Allah teh boga perasaan kos kitu mantak dunia teh leutik nya nama rarasaan teh leuweunna naonan ieu teh eueuh sebab naon eueuh pan dunia teh tatadina engke bakal eueuh deui atuh kunaon mikiran nu eueuh atuh mikiran nu maha bako bae saha Gusti Allah artina mikiran Gusti Allah teh kumaha atuh aturan-aturanna laksanakeun ulah mikiran dunia mah tadina eueuh ku ari aya ke bakal eueuh deui kok urang riweuh kuno eueuh tuh jaheuh nya balik ngridit deui eta nu ngantak hese ge ieu ilmu teh lamun diteruskeun ngaji sanggeusna ngaji fikih urang ngaji tasawuf kakarak ke ngaji tasawuf mah caritaan tama caritaan Minhajul Abidin caritaan jelema nu geus usul ka Gusti Allah nyaritakeun ihya caritaan tama Imam Ghazali urang nyaritakeun ilmu hakikat perasaan dituangkeun di sebuah tulisan kitab Hikam Syekh Athaillah teu meunang saturut-turut da urang nurutan hikam aja dipraktekkeun kurang sasar ujianana naon sababna can datang eta mah perasaan hakikat dituangkeun di sebuah tulisan dijadikeun kitab jadi tauhid aslina adalah hikam tuturkeun ku urang sasar ujian kudu kumaha tuh lalaunan mondok heula mondok sia hayang nyaho ka Allah mondok mun teu mondok moal nyaho ka Allah beneran aing mah geus kolot tinggal modarna doang tah mah tapi saya emang kumaha geus atuh urang sadar bela aing mah meureun moal tepi geus bae bersareat atuh hese-hese amat ja kiai ge anu ka Golkar mah acak-acakan sarua bae nu mantak wani kiai Golkar goblok lantaran langkah-langkahna teu sesuai jeung aturan Allah lain Golkar bae sarua unggal partai ge bego sarua teu akur teh jeung hakikat teu meunang disalah-salahkeun ku syariat mangan mun geus ditempo melalui aturan hakikat salah tah budak naon sababna caramah hayang duit mah dunia kamari eueuh engke eueuh diteangan kapuyang-puyang ji atuh kunaon buyengkeun sorangan neangan ka situ geus bae sampaikeun Al-Qur'anul Karim daekeun kahartieun heug teu kahartieun
titik ulah sok pakai batu loncatan jangan adean dapur kos gitu tah eta betul salah tah eta teh keur carita kemurnian kesucian jati diri manusia gila lamun neuleuh jelema ngajual Al-Qur'an hanya sekedar sekupi hanya sekedar apansa, hanya sekedar pondok pesantren, hanya sekedar sebuah majelis taklim. Ya, teu kudu boga majelis taklim nu mewah, asa nyaan nerangkeun handapeun tangkal caingin. Beki parah. Teu kudu. Atuh tah sapira sebuah bangunan atuh tah malah nganahonan. Ieu mun keur carita kemurnian mantap. Agama dicekel ku lain ahli Allah nilai bae nilai naon sebabna aya unsur duniawian bae berarti berjuang lamun lain pemimpin ahli Allah moal beres urang minimal hayang boga pamimpin lurah kadahanan ahli Allah anu wauh-wauh deuresan ka syariat atuh urang boga camat nu nyaho ka syariat be boga bupati nu nyaho ka syariat be deres kadahanan ahli Allah mah nu nyaho ka syariat be rada deres tapi sepan kuari boro-boro calon presiden sangkilan calon lurah nu nyaho syariat be hese anu mantak ke ieu kuari teh deuk karoromaha ieu deuk kumaha teh ka mana ieu mistina kumaha ieu lantaran ieu lain itu lain ieu lain itu lain ieu lain itu lain. Nah, kuari lamun geus ilmu tarekat digelar bahaya lantaran naon eta teh mutiara. Mutiara mah ti baheula ge tilok aya nu digelar sisi jalan. Tilok aya mutiara digelar di sisi jalan kos kaoka. Kaoka moal aya nu digelar sisi jalan. Nu di sisi jalan mah tah mah kayu Ambon Cikupa tah mah. Amakah meuli koka sabaraha duit 10 real 20 real. Teu tah mah sarupa tapi tah sama. Kos kitu. Mutiara atau mal bere mal bisa digelar-gelar kos gitu ja eta teh hese tak kuari teh urang baheula mah ngadenge Jawa Timur aya ahli Allah Jawa Tengah aya ahli Allah urang kakarak ngadenge doang ge aya Abah Hasan Mangli di Magelang teh tiis teh di Kudus aya Mbah Arwani tiis rarasaan hate teh di Pandeglang aya Abu Yadim Yati jeung Ki Bustomi hate teh tiis perasaan naon sebabna wauh henteu naon teu urang ngarasa sejuk dirina teu pernah bergelut memikirkan barang-barang nu bakal leungit timbullah Kiai Golkar hareudang tah mentak urang nyaritakeun Kiai Golkar we tah kanyahoan kuari salahna naon ngahareudangkeun ka jelema. Oh nyaho, sia Golkar. Artinya non supaya nyaho, oh kos itu nu ulah aya unsur-unsur dunia. Ngaji bae hiji Al-Qur'an teh wahyu hese diartikeunana ge. Ulah pake batu loncatan, hadis teh ulah pake batu loncatan, nyaritakeun nu sautuhna nu sabenerna supaya kaharti ngalaksanakeun mah masing-masing boro-boro eta sangkilang minuman keras ge dicaritakeun haram-haram wayah ngaleg-leg mah jeung nginum-nginum bae eta mah masalahna masing-masing kos tadi nyaritakeun aslina zakat teh atuh praktekna mah kembali ka dirina datang ka mana kekuatan imanna tinggal kitu bae korupsi lain teh dicaritakeun DPR ngabahas korupsi justru di DPR biang keladina da kumaha atuh muih nyaritakeun korupsi justru di dinya sarangna kabeh pemerintah nyaritakeun bagaimana memberantas korupsi bagaimana nyanana no korupsi moal beres atuh kajen kumaha ge ja kabehan tah mah tah balikeun ka diri urang engke ge ahli Allah mah isin ngalengka ge isin besi salah ngomong isin besi salah sebab ieu teh cak Allah haram besi ku aing teh diharamkeun aing dikutuk ku Gusti Allah isin aing mun geus boga isin ka Gusti Allah berarti akur jeung cakangjeng Nabi al-haya'u minal iman isin eta bagian daripada iman isin ka Gusti Allah heulanan menyalahgunakeun hukum nu haram jadi halal nu halal jadi haram ieu mah ustad be ustad deposito ustad
baik Ustad kuari hayuh mawa ka Cisoka neangan umat jang meuli daging kumaha lalakona ieu sih kumaha lalakona geus puguh ngeridit geus puguh bang tambah deui nu kos kararitu kuari aya deui haji ge make multi level sarua bae deuk ka rumah ieu ka dituna dan mantap jelema anu memikirkan keselamatan dirina memurnikan jati dirina kemudian neule keberadaan umat kuari tinggal embung ka mana nu sebenarnya embung ka mana hayang nyalametkeun diri behese jasa nyalametkeun diri teh lantaran boro-boro teu ka mana boro-boro teu ka maek boro-boro ka mana di imah bae ge di imah bae asal daek kuari mah urang teu kudu ka mana cicing di hareupeun imah nu liwat ping-ping ambalaya susu ambalaya aju ngakurkeun jeung nu di imah bagusan eta jeung nu di imah mulai teu beres Pak tuh eta nek saha jelemana anu bakal mimpin agama hese mimpin negara hese ieu mah keur carita baheula mah teger jasa aya para wali-wali Allah. Bae urang lamun ngadenge Syekh Nawawi nu mantak lumpat ka Mekah ge kumaha dikejar-kejar di dieu ku Belanda Syekh Nawawi teh lain sambarangan lumpat ka Mekah aju cicing di Mekah pikiranna teh hayang ngembangkeun ilmu di urangnya na teh di dieu teh geus loba muridna nyaah ka bangsa jeung umat di urang tapi nyana teh lamun aya di Indonesia ditangkep bakal ku Belanda dibunuh sebab pengaruhna satu kali ucap luar biasa pengaruhna. Asa cek Syekh Nawawi ngidul asa cek Nawawi ngaler padahal masih keneh budak keneh kunaon eta teu boga intrik teu boga kepentingan duniawi hiji bae ngajak ka Allah jelema narur mantap tangkap cek Belanda kabur Syekh Nawawi ke Mekah aman di Mekah mah jeung nu sejen ai eta Abuya nu kamari maot teh Daman Huri emang di Mekah na kumaha di Mekah na teh apan manehanana teh lumpat ti dieu teh keur zaman Soeharto rit jasa asal kiai teh asup Golkar bae ditangkap nyana embung jasa ka Golkar disalametkeun ku Gusti Allah hakikatna mah nyana lumpatkan ka Mekah eta kiai Daman teh lain ka Mekah sembarangan embung diteken di Pandeglang tidak asup Golkar lumpat ke Mekah ngan harita mah zaman aman di Mekah jadi guru besarnya na di Masjidil Haram kebelah dieuna Wahabi nyerang keluar di Masjidil Haram ngan mukimin jeung santri nu ngaji kebelah dieuna sarua pemerintahan Arab teh lantaran Wahabina kenceng jasa akhirna nyana terus diteror cicing bae paling lumpat ka dieu dititah ka dieu deui lantaran dibutuhkeun tafsirna nyana teh muka pasaran tafsir cek nyana lah geus ngeundahan di Mekah ibadah maotna ge di Mekah dongeng di hareupeun kula lain semata-mata lumpat ka Mekah teh haju hayang rineh lain nyalametkeun ku embung-embungna tekanan Golkar geus bae ku ari mah Golkar geus runtuh sekarang bersemi kembali wah aing mah nyaritakeun teh perjalanan Golkar teh ngabunuh karakter kiai nu ancur-ancur di Pandeglang teh kudu dicaritakeun saha kiaina lantaran anak nama araya keneh kuari di Tangerang anak nama araya keneh kuari hancur santrina 400 500 Pandeglang Serang moal dicaritakeun anakna aya nu ngaraji ka dieu hancur termasuk di Tangerang guru aing sarua di Garut Harmoko datang beak santri guru nu hiji mah aman di Cianjur beak Golkar teh kos kitu cak Golkar emang aing salah henteu sia mas kiaina nu salah sia mah henteu salah terus bae dirinya geus ngendoglos kiaina nu salah kunaon salahna kabita ka duitna kiaina nu salah aing mah lain nyarekanan sia Golkar mah geus runtuh ngan sekarang bersemi kembali sakitu doang hati-hati kiai nu aya sing hade ka Golkar ieu nu mantap kula dicaritakeun deuleu sejarah Golkar ieu urang teh ngaji amil jurumiyah ulah datang ka runtuh deui jauhan Golkar jauhan lain greget ka Golkar na siana ulah hayang duit Golkar sakitu beja Golkar mah terus bae besi aing pajar nyalahkeun Golkar henteu aing mah gegedena mah nyalahkeun nyanana jeung siana
ayu urang babarengan ulah kabita kuno gitulah tapi kula aneh kula aneh zaman harita lamun disumbang ku P3 teh hancur-hancur teh model eta sebabna merasa bahwa di P3 mah ieu adalah aya napas agabaan jeung dizolimi ku Golkar loba nu dibere ku tokoh-tokoh P3 aman-aman tapi asal dibere bae ku Golkar sabaraha pasantren di Garut sabaraha pasantren di Bandung geus teu kudu ka Garut ka Bandung ya sia mah kitu disebut teh cak urang Bandung mah naon kitu ngaranna teh lokal mana teh naon ngaranna ieu bae Pandeglang teh kudu caritakeun kiaina anakna aya keneh batur kula lama pasantren Serang ajuran pesantren bae 2 tingkat Tangerang lain lalagaan sabaraha kiai panglomana di Tangerang ajur ku Golkar kabitaeun kiaina Golkarna mah teu salah sapira tanggal kayu DPR na tolol mah deui sarua. Tapi urang ulah sampai hancur kedua kali keur masa etik wayahna lah lamun dibere duit teh mah Golkar cokot bae duitna. Eta mah lebu teh ngaranna. Ih kumaha ieu mah nyaritakeun teh aslina kos kitu ta Golkar teh. Jadi bere ku P3 mah zaman harita henteu pati kumaha. Tapi 2000 ulah kuna naon ge geus bae kajen tapak. Batur matapa di gunung wali matapa di hutan di gunung urang matapa ulah daek dibere ku Golkar ulah daek dibere ku partai ulah daek dibere ku bangsa kos karitu beta geus hebat kiai di zaman kuari mah teu kudu ka gunung teu kudu ka leuweung tapa ulah ngeridit tapa ulah boga TV tapa ulah boga HP tapa ulah asup ka Golkar tapa kos kitu geus jadi wali asana kiai asal boga anak bikang bae. Seboro-boro ka gunung dapat dinu gitu guys sejasa Masya Allah karim iyalah cerita ngabunuh jadi berarti Golkar ge pembunuh sebenarnya pembunuh karakter kiai andek besi aya tokoh Golkar dek diajak ka imah awas nu ngajakna ku aing sia ditampiling sia ku aing terido aing mah beneran sia aya sieun sianya dek DPR tah dek camat tah asal aya tokoh Golkar datang ka imah ulah siana ku aing nu bakal ditampiling sia. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in 'uthira 'ala annahum mastahaqqa isma فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا حق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين Wallahu a'lamu bimaradi fa in usira maka lamun den dengokakeun utli ategese dan dengokakeun dadahal bihi maing dalam sausane sumpah karone akharani atawa isnani lan akharani kitu ala nauma ingat satu negara isnani lan akharani istago ingunga karone isnani lan akharani ismaning dosa
filan tegese falan tegese migawe karone isnadilan aqarani mayujibu ing barang kang netepakeun ngawajibkeun ieu mayujibu tegese barang kang ngawajibkeun ieu mahu ing min khianatin yatan saking khianat atau kibin atau gorob syahadatin dalam nyaksani bian wujida indahuma masalan kalawan yang datina muing dalam sandingai karane istanilan akhorni umpamane upamatuhi mabi barang kang den curigaakeun ya karane istanilan akhorni bi kalawan manha zatuhune ya iku imta'ahu atawa nahayu satuhune ya isnadilan akharani iku tuku ya karone isnadilan akharani huing maminal mayit saking mayit wasallahu mabiyata wa wasiyata mayit kadue karone istadilan akharani aw akharani bihi kalawan fa akharani yakumani magautawi kang wone karone iku ngadege karone akharani maka mau main dalam panggonan negara istani atau akharani fi tawajuhil yamini alaih dalam medepakan sumpah ingat dasa alaih ingat dasa karana istani dawa akharani minal ladina astahaqu alaihim saking wangagekang alaihim ingat dasa alladina al-wasiyata ing wasiat wa hum lan udaya alladzina al-warasatu iku pirang-pirang ahli waris wa yubdalu min aqarin gawe badalan dan gantiaken opo lan den gantiaken saking lapat aqarani opo al-aulayat kang lewi para karone bil maiti kalawan mayit ail aqrabani tegese kang lewi para karone ilahi maring mayit bingung ya nu ngajina di anda pentanggal Ambon mah lumpatan kemana nya memang anak bawang iya pikiratil awalina nih ku tetap dalam kiraat sebiji mahal awalina dalam pada awalina aduh karunya nyanan di luar lain daya lain bungi kajerogengannya nama emang resep ka tukang sate doang jamu awalina iku jamela pada awalin sifatun iku dari sifat badalun dari badan minal lazina dini mang saking hati minal lazina saking labadal lazina fayuqsimani billah maka sumpah ya karone akharani billahi Allah ala syalak ya nati syahidain ingat zayanat ongkang nyakseni karone ya kula lilan ngucap ya karone akharani la syahadatuna ing laban la syahadatuna ing diutanya iksan ingsun sadaya iti yamin na ingsun ba ingsun sadaya aku atau la syahadatuna yaminuna tegese sumpah ingsun sadaya aku iku kang lewi akasaku tegese kang lewi bener insyadatihi mati bangsaking yaksani nekarone iya isnani atau akharani yamini mati gesa sumpah karone isnani akharani wa ma'tadaina lan orana ngaliwat batas ingsun sadaya lan orana ngazalimi ingsun sadaya tajawaz tegese ngaliwat ingsun sadaya lako ing akbil yamin dalam sumpah inna ing satuna ingsun sadaya idzan dalam mereka laiki tadaina lamina zalimana iku yakti kang zalim kebe almana utawi maknane iguliusid
becik nyeksaken sopal mutadar wong kang sakarat ala wasiyati ngetese kang den wasiyati dengan mutadar isneni ngonglarayu silai madda wasiyati mutadar ilaihi mari isneni min ahli dini saking ahli agamane ya mutadar gari madawaliyane ahli dini in bagi daum lamun kesepi senepen ya mutadarum ing ahli dini isaparin wanawi kena ara-ara sapar kena ara-ara lumaguan awilan umpamana sabar bain irtaba maka lamun narima amang mengapa alwarasatu pirang-pirang ahli waris bima ing dalem karone isnain bada'u annahuma khana bi akhri syai'in maka ngada waya warasa ing satuhune ya karone isnain iku hianat ya karone isnain bi akhri syai'in kalawan ngalap suwiji-wiji ada pihi atawa Alaika syai'ila syaksin maring sewong suwiji sama kang nyangka ya karone istain annal maita aw salahu bi satune mayit iku wasiat ya mayit lahu kada syakson sasin bi kalawan se fal yahlifa maka becik sumpah ya karone istain ila akhirih teka maring akhir halfi paini toli tuli amagala munden nengogakan ala imarati tagi mau paingat dase didengar ngagorokan ya karena isnain padaya maka ngadawa ya karena isnain dafian alekang nolak lahu kada madu ya alek itu alapa maka sumba sopo agrabul warasati kalau ibarak-barak pirang-pirang ahli waris ala kizbi maingat segoro hegarone gitu isnain awasadako madaw adawa wasadakolan bener apa madaw barang kang adawa iya warasahu ingma waluk musabitun bil wasyain lan utawi hukum iku kang teteping dalam kang den wasiatan karone mansuhun turiku kang den salin bisaidi dalam kang nyaksani wagada syahadatu gari ahli milati wagada lan iku kaya ikilah iki sabitun bil wasyani mansuhun bisaid syahadatu gari ahli milati utawi syahadah utawi nyaksani salian ahli agama mansuhatun iku kang den salin wati baru sholatil asri takidan utawi ngaitibar sholat asar iku kena arah-arah ngabangetaken wadasisul hal bibilayati bitna ini bin akrabil warasati la khususil wakiatilan utawi nang doakan sumpah ing dalam ayat kalawan nongroing saking kang lawi parek-parek ke pirang-pirang ahli waris la khususil wakiati iku kerna maedakan khususnya gitu wakiah masalah kang tuniba allati nuzilat kang dan turunkan ya ayat wahiyalan utaya wakiah marah wal bukhari ku barang kang ngariwayatkan huing mazhab Imam Bukhari anna rajulan min bani Zamin zatun wong lanang kang dadi saking bani Zaim kharaja iku metu ya rajul Tamim dari wa Adi bin Badda yang sumatane Tamim dari lan ki Adi kang putra lan ki Badda wa huma tiga selan utawi ya karone Tamim lan Adi Nasranian iku kang bangsa Nasrani kang bangsa Kristen pamata sami maka mati sapa wong lanang kang bangsa kabilah Sahab biadin laisa fiha muslimun kalawan tanah kang oranana ing dalam tanah kang oranana ikut tetapi ing dalam adina pong kang muslim alamma kodima samang-samang satu mega ya karone Tamim lan adai bitirkati kalawan ngagawatir ka sami ajidu maka kailangannya warasa kabeja maning wadah kang gede mimpi datin mo khawasat saking gitu perakang dan ukir bidhabi kalawan emas rupiah maka dan laporkan ya karone Tamim lan ade ila Rasulullah maringkang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panuzilat maka dan turunkan ya ayat ala bahuma maka nyumpa ya kang yang Nabi karone Tamim lan ade suma wujid aja maka tagari-kari dan temu opo wadah kang gede ing dalam negeri mega pakola maka ngojap ya rajul betana tuku ing sunggara ya injam minta mimi wadin saking Tamim lan ki ade panduzilatil itu maka dan turunkan apa ayat asian tukang kaping do
Pagawa marajulani magang ngadeg sa baong lanang roro. Ha, nutu mau kita banget naon cenah tanu dibaca. Mau kita beban atuh hiburan we lanang. Masyaallah. Batur mah hiburan di pantai orang membaca Quran we. Bari mata rada sesut-sesut ge saeutik teh. Geus neangan rada lega kayang nyalande ka mana aja kene. Aku marajulan lima kangen aduh atuh ngan karar itu bae sama diri teh sakumaha aya cacingan utek-utekan bae. Aku marajulan lima kangen sa bawang lanang roro min ulaya min auliya isami saking birang-birang wali negang bangsa sami. Malapa maka sumpah ya kana rajulan wa fi riwayat Tirmizi lan iku tetep dalam riwayat Imam Tirmizi terdapat maqama Amrun. Maka ngadang sabagi Amrun ibnu Laskang putanang ki asara julun nang lanang akaru kang wane minhum. Saking zami bala pamagasumbaya karena Amrun lan gitu rajul pagadalan ya Amrun akraba ilaiku kang lewi para kilai maring zami fi riwayatin lan iku dalam riwayat terdapat pamarodam pamagagering ya zami baoso magawasiat ya zami ilaima maring karane tamim lanadi wa amaru malan marentah iya zami garane adelan tami atamim lanadi ayo balik yang tenagakan ya garane tamim lanadi matarokeng barangkan hingga ya zami alawing alina zami kalau mamata maga zamang-zamang zamati ya zami akoda kang alap ya garane tamim lanadi aja maing wadah kang gede wadah ilah lima bagi dan ngawaikan ya garane tamim lanadi maring ahline zami ing barangkang majama Zalika adna aqrabu ayatu bisyadati ala wajhiha aw yakhafu an turadda aymanum ba'da aymanihim واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين Wallahu a'lam bimuradih dzalika mangkana il hukmul mazkur tegese hukum kang den tutur min tabdil yamini alal warasati saking dan balikan sumpah ing atase pirang-pirang ahli waris aya nu kebal teh hujan teh kabeh ngajina angin sebab zanajan eureun jam moal baralik sugande datang ka jam 1 bet iku kang leuwih barek akrabu tegese leuwih barek ilayah tu tega maringan tega ya suhud suhud tegese pirang-pirang saksi ila usya tegese atawa pirang-pirang kang dan wasiatan bisa dati kalawan sanyak sani ala wajah ingat zat syahadah alladhi tamiru alaihi kang badan anggung ya suhud kabeh aing syahadah ingat alladhi bin gari tahripin wala khianatin saking orang nang ngarobalan orang khianat atau akrabu atau kang leuwih parek ila yaqoput kamaring yang taudi ya suhud kabeh antura daiman aiman nupayantah ada sekian dan balikan apa pirang-pirang sumpah pada imanim nususana pirang-pirang sumpah ya syuhud kabeh alal warasati ngatasi pirang-pirang ahli waris samudayna kang ada wakabe pahli puna maka pada sarung baya warasa kala berarti ala khianati ngatasi khianati ya syuhud kabeh bagi bihim lan gore syuhud kabeh bayabtatihuna maka dari maka mamalaya syuhud kabeh wa yugramun dan tembuakan atau wa yagramun lan ketembuannya syuhud kabeh palaya tibu maka ora goro maka aja goro ya syuhud kabeh batakullah lan pada tarakwalan pada wadi sirah kabeh Allah betarkil kianati kalawan ninggal kianat wal kisbilan goro wasmaulan pada ngarungu sirah kabeh matu maruna ing barang kang dan barang dasirah kabeh kalan masih makobelan kalan ngarungu narima Wallahu lan utawi Gusti Allah la yahdi kore nudukeun ya Allah al-qaumal fasikin ing kaum kang fasik kabeh al-kharijin kang metu kabeh taati saking taati Allah ila sabilil khair maring dadalan becik ila sabilil khair maring dadalan becik panjang ayat ieu panjang tur hese tapi urang malah kadar bae
sebab nu ngabahas panjang nama para mazhab sehingga ngawujud jadi hukum dina fikih urang malah kadar bae sebab lamun dibahas moal kararuan mentek moal kuat kumaha sulak cilik bae neuleuh jam padahal wuduk mau wuduk tadi sebab wuduk mah cek urang kulon mah lain dahar sanajan geus ngadahar wuduk geus ngadahar lontong 5 geledek tetep bae jam 10 jam 11 dahar deui tadi mah lain dahar eta watek blon budaya watek teh kos kitu teh masyaallah. Ibu Del berangkat dagang nu ngabarengan Tamim dari jeung Ki Adai. Tamim jeung Adai teh beragama Nasrani. Tengah perjalanan Ki Budel nu beragama Islam cek sakal membuzel. Tiksegal budel dibaca kurang Cikupa bedil insyaallah. Tai barang tengah perjalanan gering sanggeus gering terasa asana ieu mah lewat cekna akhirna wasiat ka Tamim jeung Adai ngan memeh wasiatnya na nulisan heula barang dagangan diselapeun di handapeunana aju wasiat mun kuring teu aya umur barang dagangan pangnyampaikeun ka keluarga kuring bener bae hos maot sanggeus maot nyana terus ngalaksanakeun dagang balikna dibawa barang ka Madinah geus sakitu dipasrahkeun ka ahlina barang ditingali eueuh 2 barang teh exagal mah eueuh hiji sedengkeun ieu barang nu eueuh teh wadah gede terbuat tina emas ditaretes ku perak ku emas terbuat tina perak ditaretes ku emas. Jadi aya gitu naon ngaranna hiasan-hiasan tina emas diukir tidak emas bagus mahal hargana eta leungit kulantaran leungit keluarga nyelidik kebenaran salah satu keluarga ke Mekah Madinah Mekah sarua urusan perdagangan Mekah Madinah Syria baheula teh gitu Syam barang datang ke Mekah kapanggih barang tersebut ja ieu barang nu leungit teh ieu barang ditaliti kanu dagangna ieu ti mana ieu barang kula meunang meuli ti saha ti Tamim jeung ti Adai oh bener maaf cekna ieu barang tersebut boga kula sebagai ahli waris Budel kumaha caritana dibejakeun bahwa bapak kaula dagang ka Syam kemudian tengah perjalanan maot dititipkeun barang tersebut ka Tamim jeung Adai nyana beragama Nasrani kemudian sisana dipasrahkeun ka kami sebagai keluarga ternyata begitu dicek barang-barang tersebut dina tulisanana ieu lengkap kabeh nu eueuh hiji ieu nyatana barang teh ai kudu manang meuli ti Tamim jeung Adai pulang ke Madinah dibawa barang tersebut untuk tanda bukti laporkan ka Kangjeng Nabi ya Rasulullah di awal ku kaula geus dicaritakeun ka Kangjeng geus dilaporkeun ka Kangjeng tapi lantaran Kangjeng teh teu aya tanda bukti maka Kangjeng kan teu terlalu positif menanganina
wayana sakitu ieu barang tersebut aya di Mekah kula mantas di Mekah ta ieu barangna sedangkan begitu kukula ditanya cenah eta penjualna menang meuli ti Tamim dari jeung ti Adai. Nah iyalah kukula dibawa ke dia untuk tanda bukti. Kula lapor ke Kangjeng untuk segera ditangani seadil-adilna. Sebab tanda jual beli bapak kula teu aya. Ieu hargana luar biasa mahalna. Panggil ku Kangjeng Nabi Tamim, dipanggil Adai. Ternyata nyana ngaku bahwa barang tersebut kula geus meuli. Ieu teh meunang meuli. Ditanya ku Kangjeng Nabi, lamun meuli ieu mun kuari mah kwetansiuna, baheula mah saha saksina? Kami berdua. Wani sumpah, eta teh tadi sumpahnya na teh padahal bohong. Dah kulantaran diteliti ku Kangjeng Nabi bahwa sumpahna Tamim jeung Adai tersebut kurang kuat dibandingkan jeung pendakwaan daripada pihak keluarga. Keluarga mendakwa bahwa barang tersebut tetap adalah milik kami sebagai ahli waris. Adapun sumpahna dua orang manusia tadi, saya sebagai keluarga siap untuk bersumpah bahwa barang tersebut adalah tetap milik keluarga kami. Jadi berarti nu sumpah dua anti heula bahwa barang tersebut menang meuli. Iya ge sumpah bahwa abah can meuli sebab tanda-tanda jual beli can aya. Itu kene harga-hargana can aya. Maka barang tersebut diketemukan di Mekah untuk tanda bukti dibawa, tak ieu kami sebagai keluarga siap. Kumaha bae cak Kangjeng Nabi, kami siap untuk melakukan lantaran jelas ieu adalah barang kami sebagai keluarga. Kangjeng Nabi mah teu babari lantaran ruhna terbuat badanna terbuat tina nur nunggu wahyu Kangjeng Nabi. Telila turun malaikat Jibril mawa ayat fa in usira ala annahum mastahaqqa isma فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. Alhamdulillah Kangjeng Nabi turun malaikat Jibril dibacakeun ku Kangjeng Nabi. Lumantak nu paling istimewa memaca Quran mah teu kudu loba-loba saayat 2 ayat 10 ayat samakro dibacana kira-kira jam 2:30 atau jam 3 bari ditadabur qiraatul Quran ma'at tadabbur ieu ngaleuleskeun kana hati. Tadabur teh bari dipikir caritakeun asbab nuzulna teh kos kieu ieu teh maksudna eta terus nyaritakeun sorga urang bunga nyaritakeun neraka urang sedih nyaritakeun kredit aing eukeur gitu bae. Ta eta teh mantep mun maca Quran seperti kitu masyaallah. Dek tadabur kumaha aja teh ka harti. Dek mikiran kumaha macana ge balelol. Mantak urang nunggus karolot ngarasa balelol maca jeung teu paham anak urang ulah diakurkeun jeung bapana pasantrenkeun sia supaya bisa ngahartikeun Al-Qur'an ku ngeunaheun Al-Qur'an ulah disangka Qur'an sudah tidak layak lagi Al-Qur'an sudah tidak relevan lagi tangkorak sia soekeun ku urang sungut teh perewek sia goblok sia ngomong sangeunahna bae segala tidak relevan segala naon maca teu becus taon teu becus. Sekarang macana yang relevan mah Injil goblok sia Injil mah tinggalin zaman sia hirup sok hayang modern sia nyekelan tinggalin zaman. Injil macana kita baheula eta mah tanpa orang mendiskreditkan tetapi ulah dipake hukumna sebab Injil mah kitab samawi kene nu asli ngan
geus diganti hukumna ku Al-Qur'anul Karim. Tinggalin zaman disebut tinggalin zaman embung. Injil sa pangeranna Isa. Isa mah lain pangeran Nabi. Pangeran. Manya pangeran dilahirkeun ai memeh Isa ya pangeran. Oh nya. Ai memeh Kangjeng Nabi Isa pangeran saha? Allah. Nama lain Allah Allah. Isa mah begitu maot disalib. Nah, di dieu kami kabehan rempugan bahwa orang pangerankeun yu Isa sebabnya bisa ngahudangkeun nu maot. Ayo Gus, rame. Sanggeus pae kakarak diakukeun pangeran, manya pangeran pae. Jeung manya pangeran aya kuburanana, jeung manya pangeran teh mun carita aya kakarak lahir belah dieu, aya memehnyana. Atuh beloon teh. Weh cenah lain kitu pengertianana. Kumaha? Eta mah pangeran nyurup ka Kangjeng Nabi Isa. Tadi pangeran make nyurup. Sakumaha jinirjaan. Pangeran teh nyurup sakjana teh. Jadi dibentukeun Isa. Eta teh pangeran geus eta teh firman Allah disebutna. Mantak disebutnya Tritunggal, Tuhan Allah, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus. Tilu dihijikeun jadi 3 in 1. Sampo tamah. Aduh. Itu tinggalin zaman, mantak geus Quran sing hade. Asupkeun ka sanubari urang, pelakeun di jero dada, tutupkeun ulah kenakeun robah deui iman ka Allah, amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Bejakeun ka anak urang sing hades ya. Antara negara urang mah kuari teh dikendalikeun ke Yahudi. Jen teuing teh nu ngendalikeunana Yahudi jeung pemerintah, tapi sia mah sing hade ka anak. Awas ya. Si aya anu nyieun kelenteng, saya anu nyieun gereja, hiji sia pangeran teh Allah. Mantep. Bah, ai Allah sih di mana? Aing ge can nyaho. Ngan Allah bae pangeran haji sia ka ditu. Ulah nanya ka Abah, ai Abah eta, bukanna Abah mah emang tiba heulana Allah bae. Allah teh di mana tah? Amun aing tanya Allah di mana, aing ge teh nyaho. Atuh Abah teh kunaon? Mantak cek Abah ge ngaji sia ka ditu. Ente Abah eta nu jelas mah pangeran di mana? Oh, ai pangeran mah teh di mana-mana tapi aya. Arti mah teh di mana-mana aya. Dalilna aya hulu sia. Ye, pan hulu kula mah aya gara-gara aya hulu Abah. Heeh. Tah geus kitu ngaji tauhid masih hade. Gas. Sakabana teh Abah ge teh ngaji dengan syukur datang ka wujud kidamba qaum mukhalafalil hawadits qiyamu binasi wa daniyat qudrat ilmu hayat samu basar kalam dah. Terus kitu kuno kudiran muridan dah sia mah kudu ada leuwih masantren sia masantren supaya wauh ka Allah. Abehnya sia lamun nyaho ka Allah tegep ibadah sia jeung ke tegep bersyariat sia. Geus ulah nurutan Abah. Yo ya Abah emang kumaha Abah teu kaburu baheulana jadi hansip. Hansip seumur hirup apa mah jitu urang teh nyaho ka Allah nu disalahkeun sajan urang ke ku Gusti Allah sia teh dibere umur ku aing kunaon atuh teu nyahokeun aing pan aing teh hayang dikanyahokeun Gusti Abah sia tegepan sia rek babarali ka aing mantak ieu uyuhan ieu darek ngaji ku ari geus ieu teh lain urang ieu teh nu ngaji teh digerakkeun ku Allah nu mantak digerakkeun ku Allah aju kahujanan eta teh deuk disalametkeun ku Allah. Janun teh disalametkeun mah atuh mabur ku ari teh ka puncak, ku ari teh ka Bali, ku ari teh ka Karangbolong, ka Singapura. Tah ieu mah deuk disalametkeun. Nu mantak ngaji ge ku ari. Bada nama lain deuk disalametkeun teu garablak duit. Lain teu hayang mobil teu boga, motor teu boga tuh. Ah eta kos kitu, masyaallah. Tah geuna nyahoan ka Allah abeh tegep abeh anak urang sangkilang aya gereja ieu tuh gereja-gereja urang-urang. Andai kata teu bisa dibendung mah
jadi tanda tangani ku bupati jeung ku gubernur mangga teh teuing tapi nyana urang-urang si anak sing ade abah manggis kolot ngaji sia masantren salamatkeun diri sia besi abah engkeuy-engkeuyan ka sorga jeung kiai abah ja kiai abah mah lain kiai Golkar kiai Golkar mah ka sorgana mengan rekreasi heula di jahanam sakedeung sih tapi sia mah salametkeun nya sing hade akidah sia titipkeun ka anak khawatir jasa kaharep zaman urang kamari ieu apa aya ngadenge tahun baruan teu aya henteu aya makin ka ditu ieu tahun hareup beuki parah baheula apakah daya pernah urang teu nyaetakeun Natal teu aya tah mah orang-orang kota Kristen doang apanya orang ka tahun baru teu aya urang tapi kuari nu paling sedih kurang mah lain urusan tahun baruna mun kudu dikanyahokeun mah dibejakeun mah ye nu careurik indungna datang ka imah ceurik kunaon ceurikna leungit anak kiai cenah libikang tala lagi ikang umur sabaraha tahun bi 18 waduh keur beujana rangu teu budak leungit geus saminggu datang deui ceurik deui sekitar ieu lah sekitar ieu nu emak jeung bapana teh nyahona naon anakna mah nu gaul teh Masya Allah nu geus saminggu nu geus 5 poe nu geus 3 poe leungit lain leungit bi engke ge datang deui pugu leungit di HP ge cenah teh nyambung lain leungit bi keur happy new year aduh keluar beta nah engke beki baby bila mana anak bibi datang pariksa naonna pariksa coba ge utuh apa serinya na emang kumaha kitu ieu lalakonna bibi mah atuh hirupna zaman Siti Nur kuari mah zaman Siti Hardianti bi alek bibi dicek na ieu kula mah sedih sekitar Cikupa Belaraja Sepatan Pasar Kemis Gelam Gembor Tangerang careurik indungna jeung bapana ka imah leungit anak lain leungit liburan bi panyana mah cenah sapira pabrik sarua bae tah ieu pangaruh Yahudi pangaruh Nasrani ieu tahun sakieu tahun hareup beuki parah tahun hareup beuki parah anak sing hade anak nu mejeuna leutik keneh eta geus terlanjur geus moal beres bae kajian kumaha aya nu datang deui ka imah ceurik encan bisa ditanya 5an awewe kabeh saurang nu encan bisa opatan can bisa ditanya nu saurang mah geus awewe umur 17 18 sampai 20 ieu kunaon ieu taja cenah mararabok bikang awewe mabok nu opat masih ngagoler keneh ngabudah keneh kuari sungut Masya Allah ulah diharap tahun hareup bakal beki reda mulah ieu mah salametkeun anak urang we kula mah inggis jasa yeun leuwih ka hareupna Masya Allah luar biasa mana aya baheula anu liburan mana aya di kampung urang kampung Pasar Kemis Patan terus ka ditu siku Pasarang moal aya baheula anu tahun baruan jeung petasan moal tapi saeutik pengaruh Yahudi luar biasa ka hareupna wallahu alam teh ieu mah salametkeun cik kula ge anak wayahna di lembur urang aya pondok pesantren besimbungan kanu jauh kadinya titipkeun keuna nyahueun ka Allah bahaya jasa ka hareup bahaya jasa ka hareupna di lembur masing-masing wae besi aya pondok pesantren titipkeun kadinya keunakeun ngaji ieu mah ka hareupna baheula mah bobogohan teh kapan aya 15an deuk nganjang 20an deuk nganjang teh aju nganjang ge di bale bae nyana-nyana nu nganjang sapira awewena ge bari nganyam tudung tapi kan aman mana ge di tengah di dinya tuh aman baheula mah ya Allah ya Rabbi kabelah dieu nanti kitu mah ngan dianter keneh kabelah dieu mah geus mung dianter kabelah dieu geus baeun HP terus geus ka dituna ka hareupna wallahu a'lam
geus lain beuki bagus ieu mah ngan sakadar amankeun keluarga urang sing hade anak tileuleutikeun lempeng-lempeng tileuleutikeun bila perlu jiwiran bila perlu ku urang rada galakan anak masyaallah kahareupna lamun geus cara di Jakarta di Bandung hancurna luar biasa pangheulana hancur mah lain Jakarta Bandung heula hancur mabok hancur zina Bandung kemudian nomor kedua Jakarta kuari merabah ka Yogyakarta geus hancur baheula mah urang Tangerang Jawa Barat ditipkeun anak kuliah di Yogyakarta aman disebut lagi kota pelajar orang Lampung orang mana-mana ke Bandung ke Yogyakarta kuari di Yogyakarta geus sarua bae perkumpulan mahasiswa mabok jeung zina jeung judi geus hese kuari mah ieu calon-calon pemimpin teh nu koskara itu kahareupna eta mah urusan gerakna mah hakikatna mah ti Allah anak urang sedih amat mun anclub ka dinya tak amankeun nu bisa diamankeun ti leuleut keneh ieu mah lain bantrak-bantrakeun dan kahareupna wa in usira ala annahum Cikangjing cik Gusti Allah wahai Muhammad sampaikan fa in usira maka lamun dikanyahokeun didengokeun dibuktikeun terbukti sabada sumpahna manehanana disumpah dua saksi nu tadi teh anu nyanggakeun harta ka ahli waris ala anahum astahaqqa isman terbukti horenganna teh ngahakana dosa salah horengan terbukti barang buktina di Mekah aya epala mayujibuhu min hiyanatin yana migawean hiyanat au kidbin atawa bohong pisyahadah model tamim jeung ade bian wujida indahuma masalan matuhima bihi aya nu dicurigakeun pengakuan dirina bahwa dirina ibta'ahu mali minal maiti mait awasalahuma bihi atawa mait wasiat kamanehanana tapi eta adalah dicurigakeun kos kitu teh artina teu kuat dasar-dasar hukumna lantaran diketemukan tanda bukti ku pihak keluarga bahwa barang tersebut teh can dijual ku mayit atawa aya namangan disumputkeun dijual atawa diwasiatkeun jang manehanana ieu bukti-bukti hukum tersebut teu kuat walaupun sumpah lantaran aya tanda bukti anu leuwih kuat bandingkeun kekuatanana engke numan tagfa'akharan yakumani maqamahuma cakang yang Nabi dua orang ti keluarga coba berdiri coba siap untuk supaya memberikan keterangan kemudian siap sumpah apa henteu minal ladzina istahaqqa alaihim ti jelema anu nyana ngahak al wasiyata wa hum al warasatu yakni ahli waris al aulayan nu leuwih deukeut dua urang nu leuwih deukeut mun aya anakna mun eueuh dulurna mayit saha di antarana fayuqsimani billah sumpah duanana tampil udah cek anjing Nabi saha nu siap sumpah tampil didinya dua manusia anu dulurna ahli waris nu sangat kuat luar biasa bahkan anu menemukan barang tersebut di Mekah nomor kahiji ialah itu orang tersebut bernama Amrun. Nomor kedua anu siap dulurna hiji deui nangtung sanggasa nangtung menghadap Kangjeng Rasul ditanya ku Kangjeng Rasul
pengajuan Anda berdua mendakwa bahwa dua saksi tersebut anu kebenaran di luar agama Islam, ku anjeun dianggap lemah saksi tersebut. Apakah anjeun boga kekuatan? Mohon Gusti Rasul. Mana kekuatan anak? Abdi ke Mekah mawa ieu barang. Kumaha barang tersebut galigutna? Ditanya ku abdi ti penjualna. Ternyata penjualna mengaku bahwa manehanana meuli ti Tamim jeung ti Adai. Kumaha lamun dihadirkeun Tamim jeung Adaina? Maneh siap sumpah? Siap. Panggil Tamim jeung Adaina. Begitu dipanggil, Tamim, Adai. Ya. Anda kemarin telah bersumpah bahwa Anda tersebut membeli barang tersebut dari mayit yakni Budel. Betul? Betul. Tapi ternyata barang tersebut diketemukan di Mekah. Dan orang yang menjual barang tersebut pengakuannya membeli dari Anda. Sementara kemarin Anda itu mengaku bahwa Anda ini adalah termasuk salah satu orang yang membeli. Tanda pembeliannya mana? Abdi lamun ditanyakan tanda pembelian mata aya ya Rasulullah. Naon atuh jadi kekuatan? Kan abdi siap sumpah. Sumpah ku abdi geus dilaksanakeun. Nah, sumpah tersebut diterima, tetapi data dulu otentik dari pihak keluarga nyana menemukan satu tulisan-tulisan data-data barang tersebut aya. Kaget nyana, emang aya tulisanana? Aya. Coba dibukakan ku Kanjeng Rasul. Barang tersebut jumlahnya sekian, 1, 2, 3, dan ini adalah barang yang satu ini hilang. Ye, tamang geus diwasiatkeun kali. Ngaco berarti. Tadi meuli, kuari diwasiatkeun. Berarti teu kuat ya. Sumpah. Nah, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Oh, di Mekah.